Jadi usia muda nggak sudah bertani mah 3 jempol kurang mah. Ya ayeuna kelas sabaraha? Kelas 10. Kelas 10, kelas 10. Hiji SMA. Heeh. Dapat bolit kelas 10-nya. Halus ya kene budak kita geus da ka sawah mah. Assalamualaikum Galuk Kidul, jumpa deh di acara masih suasana panen di kampung Salambaraya Sunda. Jero komo mah dilakukan eta heula ngari heula tenang lah. Hatur nuhun anu tos subscribe, hatur nuhun pisan, salam baraya Sunda, salam kawilujengan. Kang boga omeaneun, boga omeaneun. Merontokna ayeuna. Isuk. Nah, ada memang gitu masalah. Isuk-isuk ieu. Lah da ngarasusuganan. Aduh. Lah dari geus menang bangsa UMKM henteu ieu. UMKM anu kada itu. Teu. Aya tamu itu tuh, anu baju beureubi. Saha? Nuhun. Anu di saung tuh. Oh, langsung ngeh ya. Heeh. Oke ndak. Memang ngalap parah bege. Aya kameramen. Dua tak aya sarisit. Uang. Oh, Bisiti cenah. Bisiti beh mana? Aya panggilan. Aya tamu. Dia teh beh girang aya nu panen deui Mang Nandar. Mang Bedot aduh. Hah? Ngantos nuju ngamesin. Ngarontog.
Mau ngaroto di dia cc-nya. Oh. Allahu Akbar. Baik. Jadi usia muda nggak sudah bertani mah 3 jempol kurang mah. Ya ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, kelas 10. Hiji SMA. Heeh. Dapat bolit kelas 10-nya. Halo, iya kene budak kita geus da ka sawah mah. Jempol. Si Gelang di mana? Di sana. Aduh. Angebon mah geus sabaraha episode aya angebon wae. Geus viral. Orang-orang pemakaian gitu mah dak. Udah kabeh. Oh iya, ada heula ame asap. Alhamdulillah. Nah. Poe tara ieu kana YouTube teh nya kudu diajarkeun. Biasa waktu ida henteu nih beda jeung video kitu. Beda jeung anu sautak setik. Henteu. Dia mah kepae kieu we. Resep. Ya teh orang kota mah raresepeun suasana kieu teh. Ayo cinta bahasa. Cinta. Palembang. Udud keur nyelebung ya. Nya henteu. Lamun cek bahasa. Udud mah di blog nih. Tara ditayangkeun udud mah ulah. Di blur. Urangna nu diberi peringatan. Udud mah. Heeh. Heeh. Lain umum. Ngan nampona dalam artian di sisi suasana. Emang kehidupan kampung mah kieu. Aslina mah. Katuna sateh 50 bulan sekali ini. Pasti. Umur beda. Ngan puluhan teh di pulau aya. Ya gawat jadi nyokap heula jeung batur. Tahu bawa bisa teh lah enak lah urang teh jual. Biar buru dia urang heula. Ya nyokap heula. Budak di mana lagi.